Enggak. Ya, anterkeun ieu ka Mang Abud jeung budakna. Naon ieu? Terong. Terong teh pan geus ditibikeun ka si Abud tadi teh si Abud ka dieu. Heeh, pan ku abi ogenan kita dibikeun ka Mang Abud jung jeung budakna sok resepeun dioseng-oseng. Karunya ieu teh terong kos etik-etikna teh geus dibikeun ka si Abud nih endor teh tadi dijual. Terong saeutik dijual di. Heeh, ka Mang Abud keun pangmikeunkeun ka ditu. Ta budak si Abud teh ieu teh beukieun karunya ieu teh tong Heeh, sok dialaen. resepeun dioseng-oseng budakna ujung bawa ka ditu panganterkeun ka Mang Abud. Karunya geus dibikeun ka si Abud tong dijual dijual ka sa banyak baru saeutik. Heeh, jung pangmikeunkeun ka ditu. Ngalaan deui jeung si Abud lah angguran mah. Heeh, hese ngomong jeung salaki budak teh. Karunya bikeun ka si Abud. Sampai ngomong ngungkul aing mah. Sakalian itu tuh jeung Heeh, jung gawat jung. jeung Roy bikeun ka si Abud karunya. Heeh, jung gawat heula eta terong. Roy mah tawarkeun heula bisi armungeun. Dia jual ka saha? Bikeun ka Mang Abud jeung budakna. Mang Ubah mah daekeun da melak terong main lagi atuh. Ka Mang Abud. Naon ngomong teh deket-deket ting kawas kanu budak ting. Geus puguh heueuh boga salakina bonge. Tenan.